Abi di Garut kantos Garutna nu di mana cik nu di mana? di Limbangan. Limbangan? Hmm, Hmm. tas Sabaraha tahun di Limbangan? Limbangan 3 tahun. 3 tahun. Nah ke Lami, Banten. balik ke Banten? Nya di Banten. Lami di Banten. Nya debus abi karena debus. Kila hari Banten teh anu kudang sanes? Kudang mah di Garut. Oh nya. Kila ente anu di Banten anu naon? Namina? Abi mah di Banten mah debus, debus. Debus? Nya belajar debus. Oh. Ya. Oh. Pantesan tiasaannya solawatan anak. Iya, alhamdulillah. Abi mah kepungkur mah taran wang sangu Nuang naon keju gitu sang roti. aneh paku abi pan debus. Oh, Masya Allah, pantesan menik kebal. Abi matara nuang sangu matara nuang apaku ti udah pandah asok. Aku pakuna nu kumaha pakuna nu araldi nu arageung anu herang atau anu entos taihiangan. Anu nyakrak mah paku payung. Oh, enak eta teh. Enak. Engke cuma bade nyobiannya. Jangan Nah, takut entong. atit. Pak Waas beres. Kan anu rada melag mah ti paku 12. Melag bener. Paku 12. Melengnya. Melag betul kudu jeung pendorong gitu. Kudu pendorong make pendorong. Pendorongna kunaon pendorongna? Ku opak. Ku opak. Iya, ku Jiku opak. naon? Nya dijikeun. Dijikeun. Ya jeung opak. Cik engke cuma pada nyobiannya disupan heula tapi pakuna. Hari Cimot naon hobi atuh. Lupa. Naon atuh. Ini teh aku teh gaduh hobi, kapungkur kantos Mas Santren. Kantos, alhamdulillah. Di mana? Di Salawu. Salawu? Garut? Sanes dia di Salawu satu acan Garut. Oh, nya Salawu ieu. Oh, terus di mana di? Di Kiai Haji Zainal Mustafa, Sukamana. Tasik. Pasantren naon teh? Man Sukamana, Kiai Haji Zainal Mustafa. Nya pasantren naon ieu kitab. Ilmu alat sih. Bangunan gitunya melihat sanok temok melihat alat gitu. Iya. Oh, alat ternyata harus nih alat nah. Alat berat gitu nah. Alat sholat. Oh, dibayar sah. Ahli manehnya naon mentek terang atuh segatna henteu justru eta mah santrina santri kalong. Oh berarti Cimot anak kiai nya. Hanes sanes anak kiai Naon tuh tapi ini kan ayam rarai ya jauh gitu. sanes kiai Hari muka nurun ke saka bapak apa ke ibu? ka ibu. Oh ke ibu. Berarti gelis ya ibunya mama. Alhamdulillah geuleuh. Kapan asa nu doge kasep? Oh ya itu. Iya kasep. Bapak Cimot kasep. Ilmu alat mah sorop muhun sorop. Seurna kana Nasoroyan surunas gorman itunya. muhun gitu. Aduh. Ya tajarku di podai. Sami Cimot gen hilap deui da Cimot mah santri kalong asa naon sering uli. Oh, hari Cimot berarti nanti Nah, sekarang jadi kita tuh di rumah sakit anak bidan. di rumah sakit sana bidan Cimot mah perawat. Perawat. Tentang perawat teh naon eta teh?
dan kumaha Ngerawat. oh lamun ngarawat abi tiasa tuh Biasa, asa nu hoyong teu damang. Entah ngarawat seumur hidup aja gitu Oh, mangga tuh. entah ya nangil Heureui guys, heureui. infus teh di RS baru dak iya Tasik Garut siap hadir siap aduh ya Mah gitu. ya gitu Mohon gitu. pinter jago masak Inggris Amin. mawat Mau deh ya. Atau sakit tuh. wates Salawatan kan. Ternyata abon suandana. cik buka efeknya cenah tuh cek netizen cenah tong di efek Upami tadi efek engke cemot moal katinggal gegelisnas ya. yos kan lebih suka yang natural Wah, kita cek atuh orang bubuknya. oh, buka Aduh, izin tuh terus dibuka ya. ya gitu Itu yang serius coba tuh. Aduh bingung ya teh nyaris naonnya. bingung naon biasa we atuh lah ABG biasa santai munggahan mereka mana munggahan Munggahan ya duka mereka mananya di dia munggahan di bumi. munggahan tuh Iya tuh. Nikah we tos der cenah surah haji haji teh. ya kalau boleh teh nya biasa apa sok munggahan tara Oh, sakatu munggahan. di mana biasanya suka kebun atau ke mana Oh, sok kasolokan. terus kosolokan teman Oh, sok ka sawah. sepuh seueur sawah Bener naon harus gitu. asup bikin aras rasa ya mah pilih gitu Alhamdulillah, ya we sawah masa kotak-kotakeun asa nu. Ya. Insya Allah nya engke kangge beas mah moal bingung-bingung teuing. oh gitu kalau tapi udah tiasa macul ngoren ngoyos panen non teh dia biasa lalur Alhamdulillah tuh. ya aduh oh alhamdulillahnya Alhamdulillah. kalau tiasa bisa kalau tiasa ya kamu Berarti multi talentnya Asanun mah? antai mau tetangga Oh, mana insya Allah percantik. oh belum mau tetangga mah biasa mah Multi talentnya dah coba masuk resep sih kan multi talent teh Asanun. oh Hmm, resep naona resep karena multi talent. oh Asanun pi orang salawat can. isinya dia nggak kayak cuma lagi aliman itu salawat Hoyong salawat naon Asanun. naonnya sama lo tiasa Tetiasa aku suantana aslinya aja ketemu. iya satu hari mah belajar atau sami-sami dah Saya Asanun Asanun. minta tuh belajar kalau aja belajar
diajarkeun kitu ku Asanun. Terus apa ya? Sareng cenah teu tiasa aslina suaranteun cimot awon aslina. Tapi tinggal soalnya rekodan ayat cimot ke iya. Muhun Asanur kamari nya pas Asanur dongkap ka Rum Cimot gini. Terus naik komal nah. Besok nate kan cemot teu ngalive nya da kaboboan da ulah aya acara di rumah sakit. Pas ngalive deui pas buka TikTok lu ieu meni rame kieu ceking teh. Geus seueur nu ngatik geura Asanur. Wirang teh di lemur. Wirang pisan ieu. Wah, Mama oge bade naraskeun bade iraha cenah. Bohong eta heureuy. Heureuy atuh. terang kan ini mau terangin. Terang. Atur salam ya ke mama, ke bapak. Ada kene kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini komplit masih sehat. Insyaallah mudah-mudahan sing sehat-sehat rasanya. Amin, banyak omongan. Amin ya Allah rabbal alamin. Tuh sok bingung coba tinggal seueur typingan aneh-aneh di dieu. Naon atuh. Masih aneh-anehnya bermacam-macam ya typingan anak gitu. Ganggu ya biasa tuh. Wah tuh istirahat. Betul. Damal jam mana damal? Menuju libur. Oh libur. Pada dinten libur. Enjing teh kada nama lebet sip siang tapi cuma teu lebet enjing. Oh, gitu. Ya gitu mah abi libur sih. Bisa kali jalan. Kemana? Ke Tasik. Ya, Yos. Oh mangga tuh. Tuh. Ya. Isian aduh. Nah, isinya biasanya. Abi ihranya kadangnya ya ada obrolan asep ya. Siap. Pasangan. Soalnya testimatnya. Ya pasangan punya. Konten anu kasuhunnya. Kapunten cuma lagi anu kasuhun asannya. Ya. Bye bye. Assalamualaikum.